Nen diharingkeunana stres ranting nimang berengi heeh tah dimang geus sok ranting contohna kieu hoream kang nah akain mah da can anu nyawe ayeuna pan eudeuh ece ayeuna teh tadi nembe Pak Ayubna ke istrina pan ka dieu tuh Wahendi rek nyawer pananya Pak RT aso acan geus sok teh urang ngebeluk heula cing sok kumaka dewek anu ngomongna ceha anu ngahadangdingna contohna kieu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ayeuna kang Ger ayeuna oh itu deui sakana deui sok sakitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eta teh teu jawab waalaikumsalam kan Itu kudu sok langsung hari ini ikut dengan itu bro bisa ka dieu teh belum wae kan enggak sok aing Cina tuh hamdan beungeut kita goreng wae. Jadian deui. sok banget Beres, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya kang Tengah goda coy. jadi kamu geus sabar dulu langsung bang bilang siap siapkan batik Siap. siapkan deh kita Besok eceuna tadi besok. Mereka dengar mereka. sekarang nyawain betul Besok. Aya acan besok. Besok oke. Oke. Nah kita nu kitu. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi jangan satu Jajan deui ya. Jajan deui. Semua langsung. saya nyawer Heeh, ya cepat dewek oge ngadaga nu nyawer ieu teh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cing atuh Pak Ajik tadi sekali teu malah. Lah sosial itu salah aing geus itu. Salibur aing. Eta mah Kitanya tah. Assalamu. Dan gini teh geningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan lah, pahlawan di sadayana tepuk tangan. Contoh, Hai Pak RT, wae kadina ceu. Siap. Pahlawan di sadayana. Anu kaset, anu gelis, anu kaset, anu gelis. oge teh hilap kanggo mustami sadayana. Beres. Ayat teh acan kan ayat dek eta bukadus mana bukadus atuh sok sekali deui siap. Hadirin sadayana rahimakumullah, anu caket anu tebih alhamdulillah tiasa nyumpinan karena ieu pertempatan ku alatan Bapak Ajit dina danget ayeuna ngayakeun syukuran sabab lamun Pak Ajit ngayakeun syukuran mah urang teh moal bisa kumpul yang mumpulung dah Ai kumaha Allah Saya
siap udah aya wayang AA ka dieu musholawat badan. Akang lamun kieu apanya teh aing atuh kumaha aing teh ka dieuna atuh. Berarti kudu kumaha atuh ce? Jadi lamun asmarandana. Oh, heeh tah kitunya. Lamun usmurun dunu. Usmurun dunu. Terus lain ce coba biasana jarago naon teh aya baheula mah teu bahasa Sunda teh aya sisindiran ce. Aya sisindiran geuningan. Aya sisindiran samodel kieu ce. Maha takang. Kukupu moe di pasir kalapa dibelah dua kapungkur abdi teh naksir ngantun bapa henteu doa da gitu sok jeung aya bisa aja bisa urang sisiriran mah loba ieu bisa iya urang ge nyaho itikuri bentang sinyal hidung perih kasungut damar gelo lamun sisiliran aya cangkang aya eusi sapadri kieu cau kepok sisi laping kumaha nikatanana taokina anu dempok gede pingping kumaha numpakanana gampang bisa kumaha ya meuli mobil make klakson kumaha tidin gelo kira-kira apa nih tahu seomor-omor asa kakarang ngadenge tidik apa meuli mobil make klakson nah artinya tidin ya halo tuh gara tidin 50.000 eta teh karek tidik di komotodon abdi ge bisa atuh kok mah sisiran yang panganten mah mah ajar atuh kadipaten gudang uyah dibawa ke kota Garut panganten ke acan juga resep kene nyosimut ayo oh bener jeung panganten tidak CHL buat ciga lauk sapu lauk sapu jeung panganten asa can panggih euy alhamdulillah hayang teuing ka kadipaten eta mah panganten kitu meuli banang salawean hayang teuing jadi panganten ngarang awas ya eta ngalah minang eta naon jawab hayang teuing ka kadipaten ya meuli banang salawean hayang teuing jadi panganten ngarang minang awas ya eta naon aku tanggung jawab urang hayang teuing ke kadipaten kan meuli banang salawean hayang teh jadi kepanganten ngarah minang ganti pakaian aya deui hiji deui teh ya hiji deui meredak peureuy mah beresna daun hiris daun puteuy ada kitu hiris euy karena di dia memang mari kita bekerja mari kita bekerja membantu anu hajat me bisa barang dahar bisa barang dahar balikna di bahanan balik mawa idangan balik mawa idangan cingkobak atuh mari kita bekerja membantu anu hajat me bisa barang dahar balikna di bahanan balik mawa idangan balik mawa idangan aduh assalamualaikum sampurasun perkenalkeun nami abdi teh Komar sanes Pak Oman Hotel sanes Asep Onai sanes Abah Atam sanes namun abdi teh Bapak Oman Hotel nuju ngora gerak tinggal kasep mah tinggal gerak sok urang ceklikeun heula ieu na naon topina tinggal 1 2 3 oh tah nah mainnya Mang Oman Hotel kieu tinggal tuh nah balik deui euy terus gitu alhamdulillah nami abdi teh Komar ibu Komar Saipullah
eta teh singkatan Saifullah teh Komar Kasep demi Allah. Jadi Saifullah itu mah alhamdulillah ce abdi teh dingaranan Komar ku jantan indung beung bapak teh. Sabab tina Al-Qur'an tina hukum tajwid aya hukum alif lam samsiah aya alif lam komariah. Ari alif lam samsiah mah panontoe nya mata tutung samsi tanu ngaranna samsu samsi tah tutung. Tai abdi mah alif lam komariah komar jadi bulan terang gitunya mata abdi teh terang. Alhamdulillah abdi teh dina dangat ayeuna teh ibu keur meujeung-meujeungna nu hajat teu ditongoh dilebak teu dilebak di wetan. Heuh piket terus da kitu teh geuningannya alhamdulillah na teh mangkukna piket di Ciriri. mangkukna piket di Ciriri ayeuna piket di dieu. Heuh ngan bagja we yen Allah teh nyiptakeun teh papasangan pan kitu nya kulan. Aya langit aya jauh aya lalaki aya hancip aya astaga ilah aing pot disarwakeun jeung gitu. Di pangan kelar hiji gitu. Tapi dah nya ece demi Allah abdi mah pang aman-amana gawe hancip. Pang aman-amana gawe hancip ece. Natkala aya nu ribut na bajidoran, natkala aya ribut na dangdutan, pang aman-aman hancip. Tinggal bus ka jero drum. Jadi aman. Yang dibuka modal. Abdi teh alhamdulillah da cita-cita mah jadi tentara abdi teh. Ngan baheula teh abdi teh baong di sakolana teh jeung teu kabiayaan tapi ku pakades diangkat jadi hancip alhamdulillah teu beda jauh jeung tentaranya. Heeh. Beda mah teh beda dina gajinya. Heeh. Ari tentara asli mah geuningan gajina teh 5 juta ka luhur. Pak Arya maling tentara asli, tentara naon? Tentara dorakati kolot. Sok itu. Saja bani ngajaga di nu hajat, abdi teh ngajaga barudak telolet. Ieu aduh, nepikeun ka eta di sisi jalan Cikalong. Ai kerjaman. Telolet eta geuning nu kieu sorana teh geuningan. Telolet teh geuning tet da kusungutnya, kusungut pas tadi CEH ieu ngabluk kitu tah. Tet 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 alokan kela kumah Hamdan alokan ku si Bejo alokan ku si Ece gongan deui kapake gongna sok tet tet garelo aduh kakak radalang yang seri aing aduh eta mang opik pamigoongnya di rada diri pebane gitunya ya sok tet 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 kan nyeri beteng sasongetan ya nyeri bohong sasongetan gelo tak itu barudak napikeun ka ayeuna aya deui geuning telon tina kieu tong ora ganggu atuh teh ngikeun totet totet tetet totet Hebat. alah ketika ampun Gusti kitu geuningan disangkana teh meureunang intro magadir eta kudu di jero teh di jero beusna teh da kabeneran najaga ku sidah hungkul kapan itu nya teh kitu geracok cek ku Cep Hamdan itu cek Cep Hamdan nu dieu acan kitu tak kerasok ku keyboard kerasok sok magadir wis sambil aya
suara doong atau suara hayam ngilangeun. Alhamdulillah. Sawit mah pucuk. Oh, tak gitu. Nah itu geningan loba keneh pasukan ka dia aing rek balik heula. Teu kuat nyeri beuteung sesongetan. Nyeri beuheung gelau. Ada kita, mari kita bekerja. Mari kita bekerja Membantu anu hajat. membantu anu